Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahi munfaridi bil 'azamati wa jalal al-mutawafidi bi idhaqin 'abdul kamal. Amutanadhi an syurakai wa naduri wa amsal muqaddasa simadi qudusi minat aqaya wa intiqa wa itisa wa intisha alimi al-gabi wa syudatil kabiri muta'am wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadil hadi minal dhalal wa ala alihi wa ashabil ladina khalatumullahu amal wa subhatu minhumul akhwat wa la jami'man itabahum bi ma lahum min mahamidi sifatil mahasini ila ilahi anta maksudi wa ridha wa mahbubi atini muhammadaka wa ma'rifataka wa atini maka pada amamadu ala hadiniya wa lakuniyati sallallahu ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi karamtumma ila sallallahu alaihi wasallam ma'azuri jami'ali tadri sesudah hadratin sultan awliya jamaah untuk alamin sayyidina syaikhul qadir Allah jira wa jana sayyidina bangda wa sanna rajin sama semasa hawasan wa Muhammad wa sallallahu sama sayyid wa mata ja'al Syekh Muhammad Abdul Rasul sallallahu alaihi wa sallam murid wa nadim summa ila Muhammad bin hadza kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah muka 215 juz kedua halaman 75. Kurang maknaan begitu kita cara ngubaran sahabat hati. Cara ngubaran sahabat hati antara khauf, sauk, jeung majlis zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhruju la yukhriju. Henteu bisa ngaluarkeun naon asyahwati kahayang nafsu minal qalbi tina jero hate illa khaufun iwa dirasa sieun muriju muji ijunya muji iju anu ngageterkeun yaridu anu datang eta khauf ala qalbi kana hate min suhudi sifatil jalal tina sabab nyaksian kana sifat jalalna Allah akagungan jalalna. Wa man sya'uhu asal-asalna eta si khauf teh an-nadaru nyaeta nyatana ningali bil ayati mahtawiyati dina ayat-ayat anu ngandung ala aidun kana perkara anu geus disadiakeun atau disadiakeun lil musati pikeun jalma-jalma nu maksiat wa taquluhu jeung ku cara ingetna jalma nuzula mauti bihi kana datangna maut ka dirina
waduhulahu lil qabri wahidan jeung asupna manehna kana jero kubur dina kayaan sorangan wasulul malakaini jeung tina sabab ayana pertanyaan malaikat mungkar nakir ma'a ahwalil hasri wal ma'adi sarta dibarengan ku pikasieun dina poe masar jeung poe ma'ate poe pamalikan atau kiamat bisalah alladzi tadkhulu bihi anu dina eta poe teh bakal poho kullu murdiatin saban-saban awawe anu nyusuan amma ardoakan anak anu disusuana wa yaj'alu wildani syai'an siapannya yeah. Wa yaj'alu wildani siapan jeung nyapapkeun budak leutik jadi huisan siapan huis ila ghairi dalika nepi ka perkara liana tinu sanyana. Jadi ieu ungkapan yang terangkeunna ieu ungkapan cenah kene yen syahwat atau kahayang nafsu dunia anu geus nancep dina hate eta moal bisa diusir ku saukur omongan atau karep anu lengleng moal atau aku santai gitu kan atau aku non ku talalangke itu bisa gesit gitu. Jadi emang kudu aya ekstra kerja keras urang tanaga anu leuwih kuat pikeun musir na eta syahwat nafsu atau kahayang nafsu. Kumaha cara-cara musir nya eta khauf mujiz. Nah ari khauf mujiz teh khauf mujiz teh nyata naon rasa sieun anu kacida banget tah. Sehingga dina hati teh aya ada misalkan urang rasa sieun teu bisa dahar kitu isukan sehingga dikempet we di naon teh kitu. Gimana rasa sieun khauf mujiz atau urang rasa sieun banget tah ditinggalkeun ku kekasih gitunya. Urang teh sagelan naon dititah ieu ge daek we nya. Model kitu neng pipa dititah nakarak ngasep daek dititah kitu daek sageulana daek sabab naon kasieun kalengitan eta disebutna khauf mate khauf mujiznya rasa sieun ieu timbul nalika hiji hamba sadar kana kagungan Allah tapi udah mungkin ka Gusti Allah tapi eta teh hese datang kitu teh kadang-kadang urang bohongan sieunna teh rasa sieun ku Allah teh contohna tinggali urang kersorangan nah urang kersorangan waktu kersa sok ninggalkeun sok ngangkeng ke salat teu atau urang keur waktu sorangan hate teh sok goplah teu tara inget ka Allah atau urang lamun keur meunang nikmat teh inget teu kana parentah Allah dasar-dasarna teh rasana teh asa jarang gitu bakal jarang tara pisannya. Tarasa sieun timbul nalika hiji hamba sadar kana kagungan Allah sifat jalan Allah. Engke lamun disadarkeun teh lamun dipaitkeun ku Allah diteungitkeun di mata aduh kaduhung baheula euy urang keur boga duit teu bisa barang bere, urang keur sehat teu bisa ngaji, urang keur non keur sehat teu bisa berjamaah. Eta rasa sieun anu banget eta teh timbul teh sadar kana kagungan Allah sifat jalan Allah al-qahar sifat maksana Allah ya al-ajid al-jalal teh al-ajid al-jabbar al-qahar nah terus al-kibru maha sombong itu kan Allah mah maha sombong ge pantes jelema mah teu meunang sarta inget-inget konsekuensi tina dosa ya kan umpama jalma contoh ya lamun urang ngalakukeun misalkeun perkara masjid urang paling sieun di misalkeun di penjara urang teh sieunna teh ku penjara we lain ku Allahna atau urang teh sieun misalkeun naon urang ketika urang teu lamun urang rek bageun teh ka batu teh urang teh misalkeun naon sieun beak duit jadi urang teh korek teh maka ieu cenah kieu rasa sieun ieu timbul nalika rasa sieun lamun urang ka Allah kan hawa nafsu teh bisa leungit ka hijina ku rasa khauf mujiz teh nyata rasa sieun anu timbul di hiji hamba kana sadar kana kagungan Allah kana jalalan Allah
ajalaliah Allah sarta nginget-inget konsekuensi atau sanksi tina perbuatan dosa eta. Timiti sakaratul maut tapi kapoe kiamat. Penjara mah hanya siksaan ringan, tapi nanti ketika sakaratul maut, ketika kita tidak sempat bertobat, ketika orang misalkan ketika orang di alam kubur atau mungkin orang di nanti poe abadi nyata di akhir. Bahkan cenah surah Gusti Allah di surat An-Naziat ayat 44 hiji. No cenah Sep. Hei, An-Naziat 44 hiji. Al-Baqarah. An-Naziat 44 hiji mah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa min hawa fa innal jannata hiya ma'wa tinggal di apa berarti 30 juz gitu kurang 40 juz. Jeung sanyana jalma anu sieun ku kaagungan pangeranana sarta nahan dina kahayang nafsuna maka naon maka sanyana sawarga teh tempat cicingna eta kalau dijanjikeun lamun urang boga sieun banget ku Allah atau khaufuna teh khaufu muji ya Allah ya Rabbi. Ari keur loba batu urang kadang-kadang sok rajin la ilaha illallah la ilaha katingali batu sia teh majikeuna pas sabari ceuri itu kan itu padahal dina hate teh nyeri hate ku si Asep gitu kan. Atau misalkan mana pika akan dicerekan ke masjid gitu kan lain sieun ku Allah iman bener-bener mana aya kelobaan dek kesorangan bener-bener non ningali atau tajali karena sifat jalaliah Allah ya Allah ya Rabbi hati abdi jeuna sokop lah ada kesorangan bahkan non kesorangan mah kerjeng lobaan batu mah teu ceuri tapi ke waktu sorangan ketika batur sarare ketika batur mejeuna tibra maka ieu kesempatan urang jamobrol jeung Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha. Ingat kana dosa sakabena urang tadi tanoong haki urang tadi teh ieu wah segala rupana diingat-ingat dosa teh kitu urang tadi mau duit dagangan nu inung urang duit gorengan si ucup teh mau 2000 teh pakasieun maka lamun urang bisa kitu nya zaman tadi teh wa amma man khofa jeung sanyana zaman nu sieun maqam marabihi kana keagungan pangeranna wa nahajeng nahan dirina an nafsu tina anil hawatina kahayang hawa nafsuna Gusti Allah fa innal jannatu hiyal ma'wa jeung saenyana manehna sawana teh maka saenyana sawarga tempat cicing manehna. Oke dina surat Al-Hajj hanya pika apa hajj ayat Tuhan cara pik banyak pohon deui Yauma tarawunaha tadhalu kullu mardiatin amma ad'at wa tadha kullu datin hamlin hamlaha wa taran nasi sakara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Dina poe kiamat eta sabar awewe anu nyusuan budakna nya di nyusuan salakina lain anu nyusuan bakal pohokan anakna disusuanna nah ieu teh jeung contoh anu teks anu ditabis-tabis teh nya dina poe kiamat eta tah bahkan digambarkeun saking ngeri-ngerina dina hari kiamat maka naon awewe anu keur nyusuan teh bakal pohok anakna budak anu asana kakarak borojoke bisa langsung bijil huisa dan amsal itu akibat kurasa sina maka cek Rasulullah aksiru zikro hadi bidzati ya'nil maut sing loba nginget-inget kana panginget sagala kanikmatan anu pamisah sagala kanikmatan eta naon maut da ieu salah sahiji urang jang misakeun urang jang ngalawan kana hawa nafsuna rek urang berbuat misakeun rek mabok aduh Aisyah teh keur mabok teh naon modar aing teh ketek kubukeun dir beusi kau nanti dipecut panas, nanti dipecut seuneu, nanti ku malaikat moal tak cukup orang ingat kana maut teh sieun disiksa kitu ge masih kena disebut khauf eta khauf rasa sieun khauf ku Allah atau khauf mujiji. Maksudna ieu pikeun negeskeun yen hate manusia teh ibarat wadah. Lamun eta wadah pinuh ku sawat, ai sawat teh naon sih cenah kahayang atau keinginan lain birahi unggul
Ya, lamun hate pinu ku sawat tadi hade teh wadah, maka moal tempat pikeun nurullah, pikeun cahaya Allah moal. Maka pikeun ngesongkeunana cenah eta pikeun ngaluarkeun eta sawat-sawat eta diperlukeun rasa sieun anu bisa ngaruntuhkeun kekuatan nafsu. Ya kurang ketika budak ulin gitunya hese dicaran teh disisinan manehna teh paleusina teh lamun dikurangan jajan atau dibere jajan sok sia maneh lamun teu balik sia mau dibere jajan. Tapi sama hawa nafsu teh kitu. Hawa nafsu dina diri urang eueuh deui tapi lamun aya jalma anu teu boga rasa sieun ku maot eta nu cilaka berarti hatena geus paeh. Mata ketemu buru ka Gusti Allah cek Imam Ghazali menta diganti ku hate nu anyar. Nalika urang zikir atuh sieun ngadenge jelema nu zikir teh kalah lain inget ka Allah. Kalah mikir ka justru kalah benci ka Gusti, kalah benci dan kana pazikiranna. Ketika misalkan aya maut kalakah sarenge ka ditu. Ketika aya misalkan ketika aya siar agama kalakah ngarasa cuek tuna, maka eta dina hatena berarti hatena geus teu asma bisa dipake omong. Kecuali kudu digebuk ku malaikat. Digebuk kumaha ku Gusti Allah, dibere ujian anu sakidana anu sakiropolan. Jadi kan misalkan contoh kieu, si Ucup teh hayeuh we, dia itu berbuat zina, ya. Dong diingetan ku kolota teu ngadenge da inget teh ngapeuting teh jajan di papai awet ti A sampaikeun ka Z itu kan ku si Ucup teh. Diberena teh bahkan ketika ku Allah teh dibere ujian teu boga duit, keukeuh we manehna anu gratis kitu nu di lampu merah. Gitu. Terus misalkan lamun eta ge kadang-kadang kan aqua saking resepna. Resepna kan asa jina gitu. Tuh kena aqua kan cucu masuk aqua yang aqua tidak supan cucu mah. Saking resepna. Maka nalika ku Allah ketika dicarampu berbagai eta maka ku Allah didatangkeun utusanana nyata penyakit sipilis atau raja singa lomba Inggrisna line of king raja singa ini nanahan gitu kakar ke ya Allah abdi teh ampun ya Allah tak kakarak dinya sadar. Jadi kadang-kadang orang tuh kudu ingat kadinya ya Allah lamun abdi berbuat kitu we sieun abdi teh kuat ngati ku Gusti teh beunang abdi teh kitu dikiekeun moal Gusti cukup ku rasa sieun gitu hawa nafsu urang bakal leungit. Namun dina masalah fardi itu sarua jeung tujuanna naon ieu salah teh supaya jalma mukmin henteu lali atau gopla sarta terus waspada atau zauqul karena segala pawahna sehingga naon manehna bisa merangan hawa nafsu secara totalitas. Nah urang saeutik mau secara gablak saeutik misalkan contohna urang teu biasana urang tina sapoe teh ngabohong 100 kali kurangan salapan kurangan sakali isukanana kurangan sakali jadi 88 sampai kan kaberesna. Mau bisa total sabab urang hawa ngapoe urang bergelut jeung hawa nafsu. Maka secara hakikat ari khauf muji teh naon lain sieun ku makhluk tapi sieun ku jauh ti Allah atawa sieun ku robahna paningal Allah ka urang. Allah nu asana penuh Rahman Rahim ka urang penuh rasa deuleuh jadi bendu jadi ceuceup ka urang teh. Maka mimitina urang disibukkeun kana perkara nu taya gunana ketika Allah benci gitu kan. Ketika Allah benci kitu urang disibukkeun kana perkara nu taya gunana. Urang teh disibukkeun kana perkara nu manfaatna. Ya, anu sia perkara nu manfaat perkara hiji perkara anu nganterkeun urang kana ridona Allah kitu eta nu manfaat. Jadi hakikatna nyaeta naon tajalina sifat jalaliyah Allah dina hati hiji hamba. Allah teh pan maha qahar maha maksa ka urang. Sia teh ujug jina wae ngapoe awet dia sampai dia tinini sampai orok sia mah digadabah gitu kan. Wah sia cenah mimiti dina teh didatangkeun budu kana nanti kana boboga anak teu sadar-sadar kene nyangan awen resep budu ge gitu kan. Maka kalau tadi dikirim line of kain gitu kan. Artinya raja singa teh anahan ketian para lasilisna naon kakarake eling ka Allah. Teh eling kene lamun kitu didatangkeun penyakit AIDS. Nyaeta naon atau misalkan mainna dilumpuhkeun teu bisa kudang deui. Itu atau misalkan kecelakaan dina motor kagosok ieu nanti bobogaan kana jalan beak gitu kan. Beak diganti kudu bobogaan ucing. Selang bisa gitu kan. Urang ketika ningali ieu maka hikmahna kahiji takziatun nufus, ngabersihkeun hate, ngabersihkeun jiwa tina rereget hawa nafsu, tina rereget dunia.
Kalau kena teh rada gitu, urang teh lamun rada gitu kumaha sih mun urang nyadari awak gitu urang asa bareurat teh kumaha teh wargah we eta rada gitu nya rada gitu non kasumpak dina hate atau badan depres sehingga overhead gitu kan badan teh geus bisa geus tawalakaya. Nah, moda hate kumaha lamun hate mah kitu lamun hate ketika geus seugeut maka sakabeh awake bakal reugeut. Beda walaupun urang capek gitu neng walaupun urang capek gawe capek ya. Tapi naon cek misalkeun cek si akeh teh cuk si nanti si Ucup teh boga hutang ka hiji jama misalkeun 10.000 eta teh 10 juta. Datang ka haki cek haki teh cuk pangagaweankeun itu ke dibeli 100 juta. Duit capek ge tuluy we sabanon hatena bunga. Wah pokona gawean we capek sakedeung istirahat 100 juta. Wah langsung giat deui. Urang ge pernah kudu bisa kitu ketika urang sieun ku Allah, urang hayeuna teh sieun ku dona, sieun ku azabna Allah, urang langsung kana perkara tobat. Terus anu hikmah nu kaduana nyata istiqomah. Rasa sieun bakal ngajaga suku urang tetep dina jalan syariat gitu. Jadi rasa sieun anu banget urang bakal ngajaga urang dina ngajalankeun perkara ibadah. Kecicing-cicing kieu aduh ya Allah aing. Rata sakuna ibadah buru rata da sieun teh. Ulang model urang sieun ku indung teh dibere jajan keur gawe capek-capek buru gawe deui da sieun teh dibere jajan. Terus nu katiluna urang syukur nalika hiji jama sieun ku poe kiamat urang bakal ngarasa cukup ku dunia sesuai kebutuhan lain sesuai syahwat bukan sesuai keinginan tapi sesuai kebutuhan. Jeung Allah ngijabah ka hiji jama atau mencukupi rezeki ka hiji jama bukan sesuai keinginannya tapi sesuai kebutuhannya atau urgensina itu. Nah, ieu contoh dina kahirupan dina ieu naskah nu kahiji dina ibadah. Nalika urang rek ngalakukeun maksiat upami atau urang misalkeun ningali anu haram, maka urang langsung inget yen maot teh bisa datang irha wae. Misalkeun contoh itu neng aplikasi ningali film eta we katanya film anu gitulah, nya film anu tidak layak untuk dibicarakan gitu kan. Maka aduh sieun urang keur ningali kieu kelepok ge maot. Kudu tetangga teh eta si Pika cenah maot keur nonton bokep cenah pan teu lucunya. Heeh. Ya mah kitu eta si Pika cenah ngomong kieu mah. Si Pipah kitu keur maot teh keur nyekola anu Kang Asep pan aduh kitu kan. Umpan aya anu maot langsung gancet kitu. Manehna keur kikituan keur hubungan badan. Ku Allah disiksa dia mah gancet teu bisa dikaluarkeun. Teu bisa dibuka kitu kan. Heuh, itu kan harta jeung nota jeung gelas jeung lain jeung maom. Kan mama mah geus eta nih jadi rapet hese gitu kan. Itu coba jeung botol mineral anu ukuran leutik itu kan hese eta mah dikaluarkeun eta mah gitu ya. Karena digancetkeun ku Allah gitu. Mak aduh sieun urang hapan teu lucu urang ketika maot gitu urang selaku Islam anu sok aja keur maot teh keur kikituan gitu. Berat kakasep keur sasaran dian we jeung teh Pipah. Kenapa teh maot pan teu lucu? Hah? Ari misalkeun ari Pika mah pan keur salat Allahu Akbar. Kenapa tuh si Pika maot keur salat hebat ngomongkeun gitu tapi gitu kan. Jadi maot mah kumaha kebiasaan ya, kumaha kebiasaan di alam dunia. Talamun dina muamalah urang hubungan jeung ieu jeung sesama manusia hiji pedagang anu sok curang langsung ingat kana pertarosan malaikat mungkar nakir sieun dipikasieun di padang mahsyar sieun sehingga manehna leuwih milih jujur sanajan untungna saeutik. Terus dina majelis rajin ngahajiran pengajian anu naon anu ngingetkeun kana akhirat pikeun ngecas rasa sieun sangkan syahwat dunia teh teu ngawasan deui kana hate teraskeun awasaukun atawa rasa sauk rasa sono rasa sono teh naon cenah Pika? Rindu atawa rasa rindu gitulah bisi kalian teh nyaho rasa sono teh bahasa Sunda. Muqliqun anu matak ngageuingkeun ya rindu anu datang eta sauk atau rasa rindu teh ala qalbi kana jero hate min suhudi sifatil jamali tina sabab nyaksian kana sifat-sifat jamal Allah kaendahan Allah
Lima sifat jamal lima ya. Waman sya'uh namanya. Waman sya'uhu ari asal eta si sya'uh an-nadoru nyata ningali atau tafakur bil ayatil mahtawiyatin dina ayat-ayat anu ngandung ala ma'idun karena perkara anu geus disadiakeun li ahli taati pikeun jama-jama nu ahli taat ma'idun ma'adun mata zikruhu mata idun mata zikruhu mata idun jeung ku cara ngingetna jalma berarti mata guru ma'adun ya li awliyaihi pikeun para walina Allah minan naimi nyata merupakan nikmatan mimma la gairun udah ini asalnya mimma la ainun rotak rok tu bisa tina perkara anu teu acan pernah ditingali ku eta mata wala udunun jeung tacan kungsi ceuli sami itu eta ngadenge wala khotor jeung tacan kungsi ngolepat ngolepat kabayang sasa teh sakolepat kabayang ala qalbi basyarin kana jero hate manusia ila ghairi dalika nepi ka perkara liana dina sanyana ta'alamu dina bagian saencana masahwat teh diusir ku rasa naon cenah nu pertama tadi ku rasa sieun atau haus maka dina bagian ieu sahwat oge bisa diusir ku cara anu leuwih lemes tapi pohara kuatna nyata sauk boklet sauk teh rasa sono anu ngageuingkeun jiwa rasa rindu pengen ketemu rindu pengen berdua rindu pengen bobo bersama nah itu boklet maka ieu teh kayaan nalika hate geus katari ku kageulisan sarta kaendahan sifat-sifat Allah atau jamal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qudus tah sifat jamal Allah lain jamal bekas pacar tika lain ya hari eta mah jamal mah jamaliyahna Allah jamaah anu geus katarik ku mamanisna iman jeung janji sawarga secara otomatis bakal ngarasa hambar kana mamanis dunia eta mah hese tingkatan eta mah kudu boga anu rasa cinta anu banget dia cinta pada Al-Quran surat Al-Kahfi pika ayat 117 apalin Al-Kahfi besok dia anu hatina teh saanyana jama-jama anu ariman sarta migawe amal soleh pikeun mayang teh sawarga firdaus selaku tempat jijina anu tuntunan teh kana tahum jannatul firdausi nuzula mimicina naon tah lain ayu halatina aya lumehing jama-jama mah inna terkait taukid sanyana jama-jama gitu bukan he jama-jama bukan koya ayu haladina mah jama-jama ieu mah sanyana jam innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
pinter ucup itu. Walaupun ucup tengah jawab disebut pinter dan itu ngaji ke akap dan gitaran subuhna gitu. Nah ya, maka jalma nu ariman satami gawe amal soleh pikeun mahna sawarga firdaus. Tadi makan air di zaman nu khauf mah jannatul ma'wa, imah surga firdaus lebih tinggi tingkatanna. Jadi jamaah nu punya rasa cinta tinggi, rasa karunyaan. Ketika dia bercinta tidak pernah berkhianat. Lamun taeta berarti nu anu kuat, bakal menang surga firdaus selaku tempat cicingna. Maka orang anu punya rasa rindu pengen bertemu dengan Allah, rasa rindu pengen bercengkrama dengan Allah, rasa rindu pengen didekat oleh Allah, rasa rindu pengen diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Mereka bentuk orang diberi gering teh bentuk perhatian ti Allah ka urang. Ayo urang masuk embung gering teh. Rasulullah sallam dina dauhan riwayat Bukhari di Muslim, a'dadatul ibadi sholihina ma la ainun ra'at wala udunun samita wala qadara ala qalbi bashar. Kami geus nyadiakeun pikeun hamba-hamba kami anu soleh, anu tak pernah katinggali ku panon, tak pernah kadenge ku ceuli, sarta tak pernah ngolepat dina hate manusia. Eta kanikmatanana di dunia can pernah kapanggih. Urang lamun beuli beulieunana, lamun menta pentaeunana, imah pokokna kanikmatan dirahasiakeun ku Allah. Can pernah ditinggali ku panon dohir, can pernah kadenge ku ceuli, sarta can pernah ngalepat daganganna lah di pasar, di toko, di kios ge di mana nyata naon cenah kanikmatan naon? Dan kanikmatan urang marifatullah, kanikmatan urang misalkeun rasa rinduna ka Allah. Ini rasa rindu ka Allah teh pernah can kalian ya Allah ya Rabbi hanggra waktu peuting ya Allah, hanggra amalia di peuting panain aya bod lain akibat kitu ya Allah tong aya peuting ya Allah boga amalia kitu akibat kitu. Mana ai bapak mah misalkeun beda karena misalkeun pika makan kitu bapak. Aku berharap pengen segera malam Pak, pengen apa amalia malam gitu kan, segera malam gitu malam gitu. Maka soalin hadis kursi nanti ada deh tadi udah ya apa ayo surah Rasulullah SAW wa as'aluka ladatan nadri ila wajika wa sauqa ila liqa'i sim kuring nyuhunkeun ka Gusti mamanisna ningali rarai Gusti sarta sono pikeun papanggih sareng Gusti. Eta maksudna doana gitu. Jadi naon berharap sebenarnya kan orang lamun teu berang mah kabeh jelema ibadah. Tapi keur penting mah saeutik da kesempatan urang. Bade kalian mah apal ka kampung sok kaya batur sok embung. Pasti sok embung aya sasa da meh teu kaganggu gitu kan berharapna mah teh pipah teh jeung asep di masjid teh saha hanya berdua gitu kan. Bapak gitu komo hakiman tok aya bisi loba ngomong. Komo spika macana sok pimilueun, komo cepat sok hayangeun. Pokona duaan we di masjid. Kalau gitu orang itu Gusti Allah ketika meluapkan rasa rindu pasti moal sasa. Itu musik mah kalau amalia pan bagian aing kita amalia teh apel teh gitu kan. Jadi itu maksudna nerangkeun yen sahabat teh moal leungit iwati ganti ku hayku kahayang anu leuwih luhur. Ketika orang misalkan hayang mobil, ketika orang hayang motor, eta kahayang motor bisa leungit temu datang kahayang boga mobil leuwih luhur. Ketika misalkan orang kahayang bobogohan bisa leungit eta kahayang bobogohan ku kahayangna kawin. Itu nikah heula nya lo kawin, upahnya ya tapi kawin nikah heula baru kawin gitu kan. Gitu. Kawin heula eta mah geus emang geus kitu pak gitu. Geus ditafsirkeun kalau kitu teh ajalina. Taya maka jadi sawatnya bakal leungit diganti ku kanu leuwih luhur. Sawat dunia da urang teh kudu nyaho sawat dunia teh hina. Sedengkeun ari sauk rasa rindu ka Allah teh mulia. Itu tujuan naon teh ieu. Ngahudangkeun sumanget hamba pikeun ibadah lain ku sabab sieun wungkul, tapi ku sabab mahabbatullah, ku sabab rasa cinta sareng naon, sareng hayang menangkeun ridho Allah jeung kanikmatan nu pangluhurna nyaeta tajalli, nyaeta ningali zatna Allah tapi dina hatian tajalli ningali zat Allah teh ningali dina kakuasaanna dina. Maka dina hakoikna, dina jihad hakoik, dina jihad hakikatna ari rasa rindu atau sauk teh nyata daya tarik ilahiyah. Atau kalian pernah can ya Allah ya Rabbi
asa haresnya kali kalau mah datang adan teh aing mah geus adan deui asa gancang waktu teh tapi murtadun gitu teh. Ya si Allah ya Rabbi ikra jam 8 irahawe. Oh sok kenapa? Cek si Pika mah. Aku sering pagi tuh, tapi pas waktu di bulan Ramadan, aku pengen cepat adzan maghrib eta mah lain non dan rindu ka Allah tapi anu buru buka eta mah. Ini ya Allah ya Rabbi. Datang pas ditinggalkan ke bulan Ramadan teh ya Allah ya Rabbi sedih. Sok ceurik gitu. Ieu berapa-bapana bapak-bapak. Ya Allah yang ke Ramadan teh. Pakunaon sedih teh ditinggalkeun bulan Ramadan. Lain pemajikan ganeng cenah budak kayak meuli baju geus parupa eta biasana bapak-bapak ceurik. Papa nanang sok kitu. Bapak. Baru sok kitu talasan. Tahu. Disesep aing cenah nuriung cenah gitu kan. Bapak tahu. Jadi sawat teh moal leungit iwati ganti ku kahayang anu leuwih luhur eta tadina. Makana tadi teh ari dina jihad hakoik saut teh nyata daya tarik ilahiyah nalika Allah nembongkeun saeutik tina sifat jamalna kaindahanana. Sifat jamal teh model kieu asep teh keur butuh duit Allah teh bageur ngadatangkeun misalkeun datang misalkeun contoh neng pipa. Assalamualaikum geninganan neng kadi kalepet sehat alhamdulillah ya aman dirasa rindu rasa kangen cara sarua age tapi rek ulin kadi teh putiuna bahasa putih teh boga duit teh si dipateh entos di emutan ieu cenah teh neng nyandak naon ieu teh luas nyandak dompet kumaha dompet ieu acis ditinggal ti gurel teh duitna aya 50 juta gitu kan. Asa teh bunga tuh. Eta teh jangan sanes cuma ningalikeun hungkul. Sia mah bikin gering atuh aing gitu kan. Deui kadang-kadang Allah sifat jamal Allah model kitu. Keur urang sulit datang pitulung ti batur. Ketika misalkan urang teh terus urang di bisakeun ibadah, bisa sifat jamal Allah. Nikmatna ibadah, nikmatna zikir. Zikir kopi teh meni anteng kitu teu kaganggu ku sasaha. Asap gitu kan dikir kopi teh anteng we ditelar ke batut anteng we tong diganggu teh dikir kopi pada itu ke ngelai. Dikir kopi juga gitu kan. Makana hakikatnya eta pindahna orientasi hate tina malu ka Gusti Allah ka holi. Hikmahna naon atuh nu ieu uraya? Nu kahiji lazzatul ibadah. Cenah ngerasakeun nikmatna ibadah. Saking nikmatna murah ke barang dahar nikmat soga gancangan atau sekalaunan. Model kumaha misalkeun si Pika itu lamun misalkeun jeung kabogoh anu sih nikmat dahna teh. Lamun nginum ge kita teh dahar ka bener. Gitu. Beda ke cara di imahna apa di mana mah. Kan gitu. Itu rampung ini. Gitu. Beda terus ketika bogoh nama deum di lalawanan. Deng pada jajan mah. Atuh cenah urang mah gitu. Warung gitu. Atuh itu enggak. Ai pake datang buru-buru cenah sana. Neng eta cenah disada patuana teh patuangan angin cenah jauh teh. Palain angin lapar gitu. Pada si Bipan mau ditawarin ku kasep gitu badai es naon ieu ningali hargana 5.000 alim eta mah teh enak meulihna teh 5.000 nya teh pada hayang nama anu mahal gitu nya urang mun jadi lalaki kudu mengerti nya sakeun Pika mau jajan bakso enggak ka bakso sia henteu di payah begitu kabogoh gitu kan dulu kitu kabogoh teh kan da buka kabogoh gitu bade master mobil mah beli sia mobil nya tuh bade pembeli mending gitu daripada urang ditawar kadang-kadang lalaki masuk ngahaja paling resep lalaki itu kan awe nu eraan resep berarti kumaha naik bade jajan alim atos itu bade masih itu mah aya keneh di bumi ge Dia cenah tuh balanja di Shopee alim. Pada mana nanti pas dimati, dah babaturan nanti si PKT ngobrol kasih PKT. Kita boleh cerita tadi si akan orang orang teh era cenah teu meuli. Pada waktu di Shopee teh meuli. Tadi sebutan naon? Kadang-kadang lalaki teh bunga, awal lalaki nanti awal urang mah soleh karena jajan. Padahal mah waduh tayang besar.
Ayam gitu mah. Nggak ada teman lalaki nawe temolot temikirnya. Ulah ditawaran kawe mah tapi kudu pang meuli teu ekeun jejelkeun. Dah cerah darat kan. Untuk dan cekek sakoy. Gitu kan. Heeh gitu anu. Hang kitu buka kabogoh pisan. Ini daripada pura-pura kan gitu banyak. Bade meser motor mah alif da seueur tukang ojek. Meuli sia teman teh dikadek sia. Nya atuh meser we. Tah kitu bener. Udah lagi. Tahu sok pura-pura. Pura-pura dalam perahu ya. Sok api-api. Nu kaduana istiqomatu bi'al mahabbah. Ajeng dina jalan Allah kalayan rasa bunga lain paksaan. Ibadah itu bukan suatu, bahkan bagi dia ibadah itu dia omong-omong itu jadi ria nih. Itu jadi ria sama itu menjadi suatu beda jeung lamun nilainya urang kepaksa lamun dia omong itu sieun ria. Beda ari nu ibadah geus kebutuhan mah. Saya kemana? Pak amaliah dulu ya. Henteu beda jauh ketika orang ngomong kieu. Kieu neng arek ka mana? Rek dah heula Pak. Kan itu sebut ria, tapi kan itu bukan menjadi suatu ria karena mungkin geus jadi lain ria kabogoh ka asep lain. Gitu. Tai eta. Aduh. Ini langsung. Lain. Dia kabogoh kan asep. Boga si primanya namanya. Jadi ini mereka saya kemana Pak bade amaliah heula itu bukan suatu hal yang ria seperti urang rek dahar heula gitu. Pak izin Pak mau keluar mau makan dulu. Itu kan bukan suatu itu seperti ibadah itu menjadi suatu ketika ibadah menjadi suatu kebutuhan. Dia ngomong itu jadi masalah. Itu iman sok api-api nu tara amaliah bebejana ka batur amaliah. Abdi coba di amaliah tapi isin janten ria kana abdina aya kitu maneh teh ria eta tah bahkan bukan dari dia musik ninggalkeun kana pangamalan. Nu katiluna eta aus nyata aus billah ngarasa betah satatumanin nalika nalira sang Gusti Allah ke salat teh buru beres beda di sucup pas salat teh siga hayam keur matokan beas kutuk itu beres. Ayo mada minum kuda sekarang mada setrika itu kesot Allahu Akbar lila itu kan Bismillahirrahmanirrahim saking mereka lagi tuh ucup lain Allahu Akbar yom beres ayo mah mereka mah betah gitu kan At-tahiyatul mubarakatus sholawat dihayati itu kan. Geus ka Bandung nih. Tapi henteu panyata naon beunnya. Sarua geus ucup gitu. Kadang-kadang dikurangan ti ka barokat ge. Aya yang bisa katinggalan ku si Pak. Sarokat di mana henteu urang mah geus beres padahal urang sarokat gitu. Itu ini kebiasaan tak lamun murid hak itu kan itu sok ngortong rokaat itu kan. Ini mulai usaha hak kita gitu. Gitu kan. Bejakeun di bejaan eta sarokat deui cek Asep teh enggeus cenah tadi cenah. Can oge berarti Kang Asep teh husu cenah ninggalkeun urang salat gitu. Berarti Kang Asep cenah sama kalah dalil ini anak wajah aki mah karena itu dia teh kalah dalil gitu. Ini berarti Kang Asep salat teh husu sia cenah. Umur tambahan di sarokat hambung cenah tambahan itu Kang Asep. Bade si Wisnu kan itu berita ada teh Kang Malik. Ada bicara Kang Asep itu cenah ai mah gitu. Kita ngajar teh Kang Malik ka batur. Saking pinterna kita itulah ciri khasna santi Kang Haki gitu. Aneh eta. Kemari ruhun aneh pengararane aheng. Gitu kan. Contohna dina kahirupan, ya dina ibadah, hiji hamba anu rela udang tengah peuting tahajud bari ka cida bungahna. Semangat ibadah teh bakalan mandi heula tengah peuting teh. Sabarek menghadap kepada kekasih make minyak wangi sur kabeh. Baju pangalusna jeung madaek tahajud baju urut tahdir. Samping geus merengkel dari pakai simut gitu kadang-kadang geus bau cucunguk samping nanti gitu kan daek tahajud bari jeung surga teh Allah wah nanti disadakeun gitu kan bari jeung dalam udang saret teh aya teh kan bau naga gitu kan cek digigireun teh bau amat gitu kan pas kada cucunguk tadi lapar di dahar cucunguk deui. Udah si ucup itu kan sering ada cucung teh gitu.
Kantor. Jadi bunga sabab non arek ngobrol berdua sama orang rek apel gitu, rek ngobrol misalkan diajak ke Salabintana gitu kan, Salabintana ngobrol berdua kan indah gitu kan, walaupun alasannya gitu rek nyeram kitab gitu tenan naon gitu kan, ngobrol berdua gitu kan, sakumaha dipindingan lagi dah katingali gitu wajahna eta si eta gitu. Mau sampai orang make masuk, itu macam sertifikat mau ada beda gitu kan. Masker hidung dan dengan gitu. di masjid ada si Hakim dulu sama bapak. Apa yuk? Itu. Jajan pop mie. Kopi rasa soto. Apa teh kopi rasa soto teh bau bang bodas. Ciuman teh dulu nih bau juga. Nah gitu nya. Oh, baheula asepnya jomblo jeung keur ngora itu. Oh, enak gitu kan. Enak main lagi lain terang-terangan si anak dia kan cenah dalina no sasep make terang-terangan sabab cenah ittiba ka Rasul ge baheula dakwah mimiti secara sembunyi cenah mah secara terang-terangan gitu lalu sedeng kabeh sabrina syaki pasti kana di tengah hujanan deh gitu badai bapak gitu kan kasih pika bapak leumpang ingkut ke bayi tua diturutan kasih pika make Parah. ditanya kurang make ngalelean ka bapak bukan ngalelean aku ittiba kepada guru gitu kan Bapak koran. ittiba kepada guru kita salah nempatkeun nah itu terus dina pagawean dina kasar digawe sedekah ya da digawe sateka pola sakta jujur lain peda hayang lain peda hayang dipuji atau harta wungkul tapi Gusti Allah nian hayang nanti urang diparenta ku Gusti Allah pikeun nganapkahan jadi keluarga kalawan cara anu halal saka menangkan tempat anu mulia di surga bebarengan jeung keluarga nikmatna ya. Jadi lamun rasa sieun teh ibarat pecut anu nyurung urang lumpat di tukang sangkan jauh tina dosa. Lamun ari sono marindu atau saut teh ya tadi teh ari non hiji urangnya. Lamun khauf mah saperti naon? Saperti pecut anu teh anu mecutan ka urang cenah lumpat urang cenah ngajauhan tina dosa. Ari ngajauhan anu teh ngaluarkeun syahwat ku rasa saut atau sono eta ibarat magnet anu narik urang ti hareup sangkan deukeut ka Gusti Allah. Duana lagi diperlukeun pikeun ngabersihkeun syahwat tina hati. Terakhir wa mawadobatu ari ngalanggengkeun ala huduri majalis dzikri nyaeta karena ngahadirkeun majlis zikir. Nah, ieu tah rasa khauf jeung rasa sautnya bisa selalu langgeng dina diri urang lamun urang selalu belajar dalam majlis zikir. Wa tadzkiri jeung majlis panggeuing atau majlis ilmu ya, majlis ilmu nasihat gitu. Ilaju kabiron eta teh mangrupa obat anu kacida gedena. Wanaku kasiron jeung manfaat anu kacida lobana. Fi husuli dalika dina dihasilkeunana eta perkara khauf jeung saut ya dina dihasilkeunana eta perkara idla yajalu zalika karena saknyana moal gingsir ngahadiran majlis tidak akan mungkin dia tidak akan hadir, pasti hadir wae. Yang malu bil kopi bakal mere tapak gawe dina jero HP syai'an pasyai'an saeutik-saeutik ila ayas kunuhu nepi ka nempatan nepi ka matuh dina hate al-khawfu awi syauqi naon rasa sieun jeung rasa rindu rasa sono amma idalam yakun anapun di mana-mana henteu kabuktian
Al awalu anu kahiji nyata kau mujizan eta teh ngageterkeun wasani jeung teu kabuktian anu kadua nyata rasa sauk teh muplikon anu matak ngageuingkeun para yupidani maka eta khauf jeung sauk teh moal mere manfaat tarokan kana ninggalkeun anak maksiat wala tawajuha jeung moal kana muwajahna jeung Gusti Allah atau yang hareup atau tawajuh bade sakitu tah. Maka dina ieu bagian musonid masihan jalan keluar anu praktis eta bisi naon lamun urang ngarasa hese pikeun ngahudangkeun rasa khauf da teh sieun ku Allah teh kitu sampai teu kabukti sieun keneh ku Kang Haki daripada ku Allah mah kunaon make ngaji sieun didenda ku Kang Haki lain sieun ku Allah atawa rasa sono atau sok secara mandiri dipah kenapa ngaji rindu kena ka Kang Asep daripada ka Allah. Kamu Kang Asep malah beda suku Kang Asep eueuh datang ngaji si Bipam. Gitu. Maka carana nyata kunaon? Ku muwadzobah. Gitu. Namun muwadzobah teh ngalangkeunkeun. Ngalangkeunkeun naon? Hadir di majlis di zikir sarta hadir di majlis taklim. Heuh pada mulai berjamaah zikir gitu kan. Suasana hati teh ya Allah kagugahna atau majlis ilmu ya, majlis taklim. Maka ieu dua majlis teh fungsina naon minangka bengkel hate ieu matak cek Rasulullah kade dina jarak urang saminggu ulah sampaikeun 3 poe tidak hadir etina teh henteu dieusian hate ku ilmu matak nyebabkeun heuteukna teu asnahan hate da kabuktian ieu hese deui pepatahan gone di pepatahan kana apalkan lamun seseorang sedang jatuh cinta nah maka dia tidak akan pernah mendengarkan apapun siapapun kecuali orang yang dicinta itu pipah ku bapak ku Kang Haki didenda ngaji subuh secara henteu didenda ieu didenda itu dah teu deurah teu didenge datang bapak teu ditanya ku bapak teh ku guru geus teu ditanya kitu naon cek dina hatena aku hanya mendengar dari mulut Kang Asep gitu karena tadi teh orang yang dicinta tidak akan pernah mendengar siapapun kecuali yang dicinta coba eta rasa cinta eta urang ka Gusti Allah luar biasa maka dina nanti tadi teh maka caranya kita orang muwadzobah istiqomah atau melanjutkan hadir di majlis zikir serta di majlis taklim ieu majlis teh fungsina bengkel sanajan hati urang teuas lamun terus-terusan kabasahan ku cai nasihat jeung zikir lami-lami eta hati bakal hibu serta bisa dilikihan ku rasa sieun jeung sono ka Allah sakumaha dina surat Az-Zariyat ayat 55 wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin jeung tetep kudu mere pepeling atau nasihat sabab sanya pepeling teh manfaatikeun jalma-jalma anu ariman oge cek Rasulullah la yaqulu qaumun yadkuruna Allahu azza wa jalla ila habat humul malaika wa qasimur rahmah sangkaripuna taya hiji kaum anu di bari zikir ka Allah iwati manehna bakal dilingkung ku malaika dipinuhan ku rahmat lungsur katenangan dina hatena saat Allah bakal nyebut manehna dipareupeun makhluk nu aya di sisi nama tak urang kudu daek padzakir maka kudu zakirnya empat kuduni akurkum maka ketika orang nyebut Allah akan menyebut kita di semuanya idza marartum biriyadil jannah fatabahu qalu wa mariyadul jannah qalu hilkul zikri bahasa pengesabah kan itu upami apa urang ngalangkung lamun urang lamun cenah lamun aranjeun ngalewat ka taman surga maka kudu mampir cek sahabat terus ya Rasul naon ari taman surga teh nyaeta majlis di zikir lain ya gak orang kubrak teh jadi maksudnya ngajelaskeun yang perubahan hati teh peryogi proses sarta lingkungan anu sae ongko urang yang tobat tapi bergaul jeung jelema anu kitu nu mahiwa gitu maka majlis zikir nyata lingkungan anu pangsaena pikeun ngarobah karakter jiwa
tujuan naon ngadorong urang sangkan ulang dan saukur diajar sorangan tapi kudu milari barokah jamaah jeung bimbingan guru mursyid dina majlis anu soleh. Makna hakikatna majlis zikir teh nyaeta penyaluran nur nalika seorang hamba di majlis zikir aya pancaran nurullah anu ngalangkungan lisan ti guru atau ti mursyid atanapi ahli zikir anu nembus kana hati jamaah anu hadir sanajan urang teu ngarti sakabi eusina cahaya eta terus naon yang malu maka ngikis karat-karat maksiat dina hate seutik-seutik dugi ka dugi ka hate eta siap jadi tempat maturna rasa sieun jeung rasa sono anu sajati. Hai gimana urang istiqomah jeung ukhuwah nu katilu tahjibul akhlak non aita tahjibul akhlak ngomean akhlak ku cara ngadangukeun pepeling anu rutin jeung ngadangukeun zikir tas gebet hatur mudah-mudahan manfaatna kesimpulanna tina tilu bagian ieu. Nu kahiji khauf mujiz naon pecut pikeun lumpat tina maksiat. Nu kadua sauk muklim naon esok muklim magnet pikeun narik urang kana ibadah. Nu katiluna majlis zikir eta sarana atawa wadah pikeun masak eta dua rasa sangkan nancep dina hate. Jadi kesimpulanna tiluna nu kahiji khauf mujiz pecut pikeun lumpat tina maksiat. Nu kaduana sauk muklim eta mah rasa rindu nya rasa sono ka Allah eta mah magnet pikeun narik urang kana ibadah ka Gusti Allah kalayan ikhlas. Nu katiluna eta mah majlis zikir nyata sebagai wadah pikeun masak eta dua rasa sangkan nancep dina hate. Rasa kitu pihatur mudah manfaatna wa bisawab sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.